Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Nah, horenganan ieu keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi, ulah kabong broy ku harta kafir, ulah kabong broy ku anak-anak kafir. Umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan, horenganan sumber tina kajahatan adunya rasukul khoti atin ca Kangjeng Nabi. Dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan. Ieu mah keur carita dunia, kabong broy urang ku dunia. Nah, mulai ngaji goyang Karawang goyangeunna. Ngaji bapan beda. Mulai diliburkeun, mulai. Nah, ieu kagoda ku dunia takos kitu teh. Mulai kurang eksis dina ngaji teh. Kaluarna lain bening deui, lain cahaya deui, kotor buat. Karena kolbuna teu dibersihan, kaluar teh kapan kadengena mah kosora, padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar. Sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena. Gusti horenganannya jelema-jelema munafik, jelema kafir, terus we ngalang ketek ka urang. Urang teh supaya nutur-nutur ka kafir, ngaheueuhkeun, ngaaminan ka munafik jeung kafir teh kumaha we carana? Ya Allah. Timimiti menta izin ka Kangjeng Nabi moal milu perang. Jenteing manehanana mah berkorban harta. Lantaran sieun perang teh besi paeh pangbungbung na kafir munafik mah paeh. Padahal mah diembung-embung ge paeh mah paeh bae. Bae embung kajenting berkorban merek ka Kangjeng jang ngabiayaan perang. Tapi ku Kangjeng henteu diterima saeutik-eutik aja. Ulah narima kana pamere kafir. Ulah eta ieu cenah jang majlis da naonan nyeun majlis ku duit kafir. Ieu cenah ieu jang masjid nanaonan urang nu deuk makena, urang nu deuk itikafna, urang nu deuk salatna di masjid kudu dibangun ku kafir. Goblok sama jelema ku. Ya Allah, ieu mah cenah pondok pesantren atuh deuk sanu mondokna anak enceng. Udah awan geuseup pareum-pareum ting teh sehat teh heran ieu mah. Heran pareum jasa tambah hate teh Gusti Allah nu agung. Urang nu neuk ngeusina, urang anu neuk ngalaksanakeunana kunaon haju disumbang ku luar agama urang. Ieu lanjutna ayat khusus khitab ka Kangjeng Nabi. Sebab nuzulna umum maknana jang urang barerean, khusus lafzi umumul makna. Khusus khitab ka Kangjeng umum maknana jang urang sepanjang masa. Ieu ayat Muhammad kade cek Gusti Allah fala tujibka ulah ngaherankeun Kangjeng, ulah ngaresepkeun Kanjeng maneh teh ulah kabong broy Muhammad ku harta-harta para kufar, ku anak-anak para kufar, ulah kabong broy. Awas Muhammad, ulah kabita ku harta kufar, ulah kabita jeung resep ku anak-anak kafir. Khusus ka Kangjeng sabab nuzulna umum jang urang balere. Kade wahai segenap masyarakat di mana saja berada,
mungkin di Jazirah Arab atau di Ajamna, mungkin di Kalimantan, di Aceh, Rengkas Betung, di Endoyong, Terep, di mana bae sing hade, ulah kabita jeung ulah kabongbroy ku harta kafir. Ulah kabita jeung ulah kabongbroy ku anak kafir ade ulah sakali deui ulah degekeun ku sia. Ieu kiai na goblok. Aing mah senep jana le kiai anu sasalaman ka harita anu heran aing senep lagi lain lalagan senep ka bapae hasan aing. Ka bapae senep lain lalagan. Eta si kiai ya Allah 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 mun deukeut ku aing ditiup ceulina. Heran aing mah. Pondok nu deuk ngeusianana urang. Nu deuk ngeusiana mukmin masa sih kudu dibangun ku kafir? Eueuh rumusna, eueuh komusna. Eueuh komusna sarua jeung urang kita ngabangun gereja. Hating teu hayang setik-etik acan. Atuh nyana ge ngabangun urang, ngabangunkeun majlis malek. Pan cenah nyana nyumbang. Atuh dibalik nyumbang teh aya naon atuh pikir heula dunungan. Ya Allah. Ari sia teh ku odog-odog teuing kiai, ku goblok-goblok teuing kiai atuh masihkeun teu muka atuh sia mah masyaallah mending dagang toge sia kiai. Heran aing mah ka kiai. Baca ta ayat ta baca. Masyaallah kari. Mangkaning aya ieu kiai di dieu. Aya hiji kiai nu di dieu ieu anu milu ngaji anu kasumbang ku haritanu. Nomor kadua ku jawara nu ngaji di dieu aya hiji. Balik sia. Jalan jalan mana coba ayo. Aja aing mah di benduan ku nyana ge masalah aing mah asal di akhirat aing di alam ku Allah. Ye, geus kana aing moal nyaba kaki ucit teu hayang aing bisa baku sia. Ye. Pan cenah teu meunang kitu cenah kiai jadi jelema. Da kitu bae aing mah. Ye, atuh teh mah lain kiai cenah kiai. Kajeun aing mah teu dikaikeun ku sia ge. Aing mah asal ku Allah bae. Dah can pugu cenah ku Allah ge. Bool sia. Ye. Ye, teu batukos kitu basarwana cenah kiai ge lain kiai itu mah jawara. Enggak. Ai kaluar ti sumbu sia mah kajeun. Man ardallaha bisa khotin nas kafahullah. Jelema nu nyieun karidhoan Allah make bebendu manusia nu salah. Nah, kafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah. Jeh, emang aing teu boga rumus teh. Aduh Gusti. Nah ieu kan keur carita ieu mah teu rek mumusuhan. Keur carita nasehat ti Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deuk kumaha ge. Mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah. Ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampikeun. Adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan kiai, urusan diri jeung Allah. Sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus bae awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade jateuna rurut aduh jan niat ge lain deuk nganasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil atuh biasa geus kitu. Terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha tuh kan terus ieu mah tah bae terus geus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallahu wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajen kukuman
sieun dipake ka bendu ku manusia henteu asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawad cek Imam Ghazali sakitu bae cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudak ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa qatin nas ku bebendu manusia kafahullah tapi sabalikna jelema anu nyieun bebendu Allah man sakhatallah biridho nas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ngulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun segala rupa ka manehna wakalahullah sok basia capek hirup bakal teangan ridho Allah cenah batur beduan kajeun moal kebal bo jelema ngaromongkeun antapkeun sadaekna ngomong ieu sapira ngomong citu eta prinsip ngaranna fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar kadengena teh kufar mah tuh boga pabrik anu beh tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Yavan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah kabita ulah kabong bro emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kupar ku hartana para kupar-kupar ku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah horenganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhiratna disiksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayati dunya dina mimiti harta neanganana ge manehanana geus kasiksa kafir teh uja uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyalaman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul dunia betrus pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan anakan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak-sautik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati
mulai pajak dan pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede nyen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan. Terus saya demo tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting ieu untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker. Geus kos kitu hitung-hitunganana Al-Qur'an eta sampaikeun ka dinya nyaritakeunana nyaho ka Depnaker sagara ya. Insyaallah. Luar biasa ya Allah ya Rabb. Hitung-hitunganana untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah. Nah, aya polisi nu usuk urak-wiri cakal polisina bayar. Oh, amankeun. Buru amankeun. Geus kaluarkeun. Anu nakal kaluarkeun, bayar. Harta mah kos kitu main nya terus. Jadilah nyana hartawan, jadilah nyana jutawan. Wah, ka mana-mana diaping. Kahayangna kos kitu harta mah. Eta teh lain merdeka capek tadi. Nah, ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jararadi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena. Kasiunan itu. Ih, capek siksa. Ku harta teh kasiksa manehanana. Ieu di dunia. Di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wa hum kafirun wa hum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana kaum kafir disiksa. Makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun, lain 10 20 tahun, lain 100 200 tahun, abadal abidina wa amadal amin. Di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kudu sakola cak kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo. Teu menang aya gangguan sautak saeutik capek hati. Sakolahkeun ke Amerika sigana senang teh capek hati teh mikiran harta, mikiran anak. Sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa. Bisa nyeun usaha deui. Capek. Kasieun. Dek nyaho-nyaho paeh na kafir. Siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang. Padahal tersiksa. Moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoon ka bab ganjaran. Moal ayanya nama infak jatuh nyahoon kana bab jariyah. Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim. Ndek nundukan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kafir cium tangan? Masa kafir cium tangan? Ndek ditenden di mana ieu iman kiai? Lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha? Murid ada kumaha? Nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan. Eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya, nu masaltankeun kadinya bapana. Eta mah geus bae bapana tololna ge. Di atas tolol, ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta. Mbahna tolol maksudna. Atuh kiai ge kos kitu. Henteu diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya. Awas ya, kebelah dituna
lamun Allah murka dicabut imana kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren ge kiai kiai modal koskar itu ye Quran dah sihat ulah tah geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae ayat ieu bae talar ikra pohoan bae iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbik iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya Masya Allah deres sama masih kene maca Fatihah ya imam teu maca Fatihah Allahu akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh naon naon sih nya lagi bingung emang naon dia bingung ya lagi tah aya nu di tukang al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolol ieu gara-gara teu boga pamajikan kos kitu madak imam teh hiji nu kasep dua nu boga pamajikan tilu nu sugih opat nu pinter eta syarat jadi imam Jumat maksudna supaya imam teh tegep ngimamanana makmum ngakabawangeunna kasep bacaan anak bagus pamajikan anak gelis bila perlu dua siapa sugi jadi jalan teu loba pikiran ngimaman teh khusuk sholli fardhu jumat Allahu akbar ngeunaheun kan tegep ieu imam anu bangsa komo teu boga pamajikan mah kan aya dina haten aing ira kawinnya geus lah jadikan imam kos kitu makruh atau apa majikanna jore adong ke kan lamun aya nu liwat gelis je teu akur jeung nu di imah cek cenah teh fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge dorakas ya doraka malah tujib gambar berarti sia abang bro ya takos gitu ulah ya encek naik Lexus waduh waduh eta teh dicatat ku malaikat jangka neraka gimana ulah ya cek segitu malah tujib gambar lu malah ulah mata kurang mimiti api-api heula bae api-api heula aya encek itu lewat naik Lexus mulai di dalam nyana ngelaksonan apa lo laksonin gua apa lo lewat aja nggak usah klakson kecuali mobilnya kasih gua wah tambah jahanam nih bae ulah urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir urang daek 8 sepatu kabong broy ku harta kafir urang daek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir nah ieu jelema anu kabong broy ku harta kafir daek 8 sapatuna daek sasapu daek rugina ge lain rugi leutik-leutik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nya cekna teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna bos ada apa mau saya berhenti kerja kenapa kamu berhenti kerja enggak udah saya mau berhenti ye ntar lu makan di mana ada Allah lu emang habis dari mana ini ngaji bos iya bejakan bener ayat terang-terangannya langsung bosna datang di dan lantaran nyupiran bagus segala rupa namun ayat kerusakan bagus
Manyana dibujuk tak ku bos dari Jakarta. Enggak bos. Lu dulu mah ngomongnya sopan, sekarang jadi begitu. Di depan kafir nggak boleh sopan-sopan bos. Hebat aja lu, Pak. Urang rangkas coba dibayan, Pak. Yes. Lu nanti mau usaha apa? Urusan saya, bos. Urusan saya. Lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya kemauan lu gua nggak kasih gaji lu. Biarin, bos. Makan gaji saya sama bos semua. Kagetin bos, kagetin. Kita iman torojol datang nambahan ka dieu. Masyaallah, teh hayang sagana di. Aju ku ari nu sugih atuh. Teh sugan barang eureun aju sugih atuh. Biasa we dagang ka bengkelnya. Tapi tenang, cek jana tenang pikiran. Masyaallah, nang saya tah, nang Allah. Teger, ku ari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir, ku ari jadi musuh. Bahkan jangan geus ngomong bae, aya keributan jeung kafir, golok. Miskin urang rangkas atuh. Pokona mah boro-boro kadung aing batur ge paling dicacagan. Sial urang rangkas tah. Masyaallah. Nah, ulah kabong broy, ulah kabita, ulah resep ka harta-harta kafir. Ka anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh. Ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na. Engke di akhirat tinggal meuleum na bae, tinggal dibeuleum diojaikeun di neraka. Ai urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit, kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kahalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok aya ayat haram. Tiga urang dek judi aya ayat haram. Ya orang yang zina, aya ayat haram. Tiga orang dek ngadahar daging babi, kos tembang bae babi di dahar. Nyana ngomong sorangan, mendingan tembang jeung daging babi, mana naonan cek nyana. Aya daging anjing, japuh ngeunah. Nyana sorangan, da eta kan hebat eta nya, hebat eta. Tah ngaji teh tah jadi pager ngaji teh. Nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram. Tadina daek judi barang ngaji haram. Pager tah ngaji teh jadi pager tah. Wari kosu sempit di pager ku larangan-larangan. Korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim. Nikmat. Terasa aya nu ngaping urang, aya nu ngabimbing urang teh. Sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang nang Allah kamari daek keneh kredit guarin teh nu itu geus bisa di oper kredit nyieun anyar deui teu beres jelema. Masya Allah, larangan. Ngingat jana, aing hirup sampai sapeting 24 jam. Di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah. Ketika goplah nyarekanan diri sorangan. Ai awak sia teh cek wali, ku pasti poho ka Allah. Detik eta, menit eta, jam eta, aya naon sih sia? Waliullah geus jarekanan sorangan, kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah. Ieu kunaon ieu? Di antara 24 jam digunakeun pake naon? Potong sare, potong leha-leha dan lain. Ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh? 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na
direnung jeung direnung kurang aing kan mah awak bolonna teh bolonna atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing mah sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jauh aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blok ada tuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabaraha umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener goblok teh sia huis geus di luhur geus dihandap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk teh kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu ku huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat tang husu-husu kana mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang nasehatan awak urang ih kumaha lalakonna ieu sia singgal sajeungkal deui ka kuburan ieu maksudna masalah tah mah kawin mah masalah kan ieu permasalahanna can khusus salat can khusus salat ieu aya aturan keur salat nya main HP keur salat diasupkeun deui mantas mun bisa membeureuh keur salat ya cara mah order karung goni ya Allah ya Gusti nah iya renungan makin membaik ke kadituna makin membaik nah horenganan ieu keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong broy ku harta kafir ulah kabong broy ku anak-anak kafir umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan ad-dunya rasukul khoti atin ca Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil jurumiah saraf bisa nya ya mah patali jeung sarafna edan jadi saraf sepuguh alfiah johar makmum hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus lain lu lumayanan deui tah mah popoharaan ye demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna iya tuh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan dak kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan ya gede henteu Bandung tuh nama bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat apa kos gitu cenah teu menta ieu cemeh mah dibere sia proposalna ge aya di ditu tah ieu deuk aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana jamun jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah
nyokot duit nak sakitu. Cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren. Eta nu joren. Ku alipin lain hajung urang cicing bae. Urang teu dukung lain, dokong. Degekeun ku urang rencana perpolitikanana, perekonomianna, perbudayaanana. Kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara. Patali jeung agamana kumaha ieu teh. Jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya. Kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere. Eta kakarek jelema. Ieu mah lain eukeun-eukeun ka ditu maksudna teh kayak berkat doang. Tuh, teu nyaho anu di luar naon cenah eta? Sak aing di jero ngajina. Nu di luar teu nyaho naon cenah eta naon cenah. Hayo sia. Geus ku aing bae geus lah. Ieu mah keur carita dunia. Kabong berai urang ku dunia. Nah, mulai ngaji goyang. Karawang goyang neunah. Ngaji bapan beda. Mulai diliburkeun, mulai. Nah, ieu kagoda ku dunia. Kagoda ku dunia takos kitu tah. Mulai kurang eksis dina ngaji teh. Kaluarna lain bening deui, lain cahaya deui, kotor buat. Karena kolbuna teu dibersihan, kaluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar. Sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji hees. Eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig. Tapi lamun kotor ieu teh jeraheun. Masya Allah. Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong berai ku harta, ulah kabong berai ku anak, atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta. Geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh. Hanaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat. Kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk, masjid anu dibangun, pasantren anu dibangun, majlis anu dibangun, si anu hayang ka Mekah kamekakeun, si anu hayang umrah ka umrahkeun. Hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot. Hei kitu mah ban maje ieu kurang kene ieu keramik masjid emang geus kabehan. Nggak tinggal menghaji doang, coba bersihin wae saja kayak lamun kurang kakar kain kadieukeun we duit teh cekel ku aing ya asana maka keramik ya asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres dipake dagang heula. Masyaallah istidraj ya harta sih ada harta loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel. Loba jelema anu geus sukses dina ilmu agamana kagoda ku harta jungkel. Lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ila 500 murid geus bisa hiber kagoda ku dunia. Ku pamarentah datang nyumbang. Nah, gulir. Dikurang kumaha? Contoh-contoh geus ambalaya dunia dan dunia. Ji, atuh dunia mah di tangan sakitu teh di tangan sakit juga geus tulisanana. Mendak jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia ieu. Mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai ku aing tah mah kitu. Aduh, dan naonan. Renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji di, jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh. Ieu mah asal tadi berberkat bae, mal deui aing mah ka dinya teh. Mal deui bae. Atuh muka amplop di mobil leutik amat cenah. Salah asana ieu mah jang supir meureunana ieu mah. Bebe jadi ke panitia ini tidak salah nih boga etika goblok. lain pudoli lain baturna teh di dunia na capek ngurusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa na fa yu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab. Ya Allah. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ
wa ma hum minkum. Kufar munafikin teh sararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna. Di hadapan mukmin teh sararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya iman. Teu iman sama sekali. Masyaallah. Ieu ku ari di urang teh. Ya Allah anu pake dalil teh Bhinneka Tunggal Ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil Bhinneka Tunggal Ika kok anu di luar kamanehanana beh teu dianggap Bhinneka Tunggal Ika berarti salah. Bhinneka Tunggal Ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris. Tidak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dijadikan senjata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teu sae-tiga acan. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make samping nyana. Weh, pakai samping make kopiah. Tasbih mawa kafir padahal kafir. Ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu. Adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang. Deuk galuluhkeun urang. Ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah. Ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sieun eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah malalagaan. Kegeus nyaanana makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang. Beuh urang Banten emang kumaha kitu cenah mah. Pokona geus aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah. Banten emang kumaha kitu. Ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat cenah mah asal perang geus. Banten mah kos kitu cenah mah. Henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah. Mun ditanya deuk ka mana Jakarta, deuk naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh bae. Teu puguh cenah mah Banten mah. Ieu tugas urang Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tah mah kakarak lalagaan doang. Ye, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus kasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba heula coba. Tapi boga sejarah Banten mah. Ja bakal perang deui engke jeung Baduy. Ji, aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria. Ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia. Ku aing dek di deuleu di negara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep we aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum
kuari terus ka urang teh terus kadeketan ngadeketan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolahkeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerak di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema anu lemah lembut dan lain sebagainya holo kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa hari tanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di teh sakarang-karana tuh si eta dan si eta Indonesia mah anu nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh si eta awan Indonesia teh kajian sama urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak wari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu embalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Perancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngarumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuari nu arasup Islam loba orang gedean ke arasup Islam di numantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang mah dibeulem ku NU masalah ieu mah keur carita halal hak masalah teman melem dengan motif nama jadi tambah politik ya tambah kos gitu lain melem la ilaha illallah na lain ngan berani teh melem la ilaha illallah kunaga mau rikak bulu kunaga make dibelem atuh geus bae teh kudu dibelem politik pada tangga kos gitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU melem kudu la ilaha illallah bocena teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia tapi nu jelas wae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul ndek aya naon sih di Perancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang atuh nya huruf biasa bae FPI biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha di kieu-kieukeun dikieu-kieukeun kalurah ge lah nih lah enggak boleh ya cak lurah aing aduh ngaladenan salah camat ke camat banget da ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ieu kumaha ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh tiang kitu bae meureun
cenah tah mah sapira naon. Ja urang mah anu dianggap ieu mustika, ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleum. Eta mah cenah politik, berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus, tinggal gitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bakena naonan atuh bakena dadaekan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh, steril atuh. Ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan bae urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala. Kafir masienan kamu minin kusieun siananya nama sebenarna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusieun siana kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallau ilai nyana bakal berangkat menuju guha. Lalu yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallau ilai taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri wahum yajma'un gegerahan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna. Je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae. Baca koran tilok boga HP henteu aing mah. TV ja beritana kos kana ritu. Ngan osok ge bae. Eta di bandara numpuk amat. Emang kieu ka bandara ulah loba omong. Di bandara numpuk di bandara numpuk kafir di ka Singapura nyalametkeun diri. Iya ayatna orenganan. Iya ayatna teh. Law yajiduna malja'an law magharatin law mudakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja'an deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi. Ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia, pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika, orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo, dek cara ricing di luhur. Pemikirannya kan seperti eta. Pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh. Jeregen paeh bae. Jimmy Carter paeh teh jan. Paeh jan. Bush paeh jan. Modar. Tinggal Obama encan sama encan bakal lah bae sarua bae John Kennedy baheula aja paeh bau raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararae kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur ku hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah jana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan kos kieu mah tuh deh elek ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nya ngetrok-ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang
ayo coba ki muslim bedak kerebah dagang dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jane lepae kawean atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu ki muslim aja kos kitu teh ki muslim bedak kerep masyaallah. Nah iya udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cerbai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh makanya nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik nah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur gesan cek Amerika gesan geus ulah nyen Apollo ulah nyen tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeun Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinginnya di batu Quran set nyar bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae ya ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian law yajiduna malja lamun manehna mararang jang ngungsi atuh ngungsi ka Singapura buari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun ai urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi tadi tahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang makan beuki sambel enggak ya daratan ka ditu aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyeun kos kitu maksudna naon gambaran lalagaan engke ngamudek bebenerana engke moal kuari ku siapkeun siap pencap-pencap set siapkeun kuari aing bisa kan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir orang ulah diome yai ya atuh leh horenganan ayat teh ieu mah kebeneran ye law yajiduna malja mun kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajbahun cepatnya kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasup maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin
lawallau ilaih niscaya manehana daratang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan ku ari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua Malja'a ngaran. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus teu etis. Peperangan teh dalain perang enak siksa. Di Baghdad ya perang malain kitu, di Suriah ya perang malain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Di mana lain kan bom budak peletik nini ake-ake dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan. Nyana ge geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen kukuman. Mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta. Asal geus ngahareup jeung musuh bae. Jelema nu tilok salat bae geus salat. Nah. Sundatan sia ku aya. Eta tilok salat eta tilok salat kok nu sok salat mah. La ilaha illallah. Pae surga ai. Syahid ai. Pikiran aya kadinya teh. Menang luhur agama. Ulah nu salat, ulah wae nu salat. Nu sok judi nyampe ribut ya dadinya tapi waya perang mah nah hai tadi musuh teh guys tinggalkan kartu perang sasalaman ya perang hayo salat henteu naon henteu aya encek cek hanya sial Islaman madak adu kekuatan yang Islam ulah curang eleh di mana-mana tesieun ku tentara Amerika ya lah tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang adu kekuatan kahayangna Islam mah kahayangna Islam dipapatkeun sian ieu pada teh emang naon dibaca eueuh hei, aja di depan mah anu dibaca entah iman nurutan bae mah. Tarolol budak Indonesia mah kos gitu. Geus teh perang teh jadi lalagaan. Perang jadi lalagaan. Ya Belanda emang kumaha gitu. Je, pakai lalagaan perang teh kurang Indonesia mah. Nah, ieu lamun adu kekuatan, adu hareup kahayangna kom orang Banten. Urang Banten, urang Madura, urang Jawa Timur. Urang Palembang urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh adu hareupan jeung kafir kahayangna nya itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh urang Banten cicing di Aceh haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam manehanana kan dicurigai urang Banten diseret urang Banten ieu alal hak diseret set begitu diajak kaleuweung teh seserian begitu diajak adu kekuatan hayu boleh saja gelut heula ieu mah gelut diajar lain lalagaan gelut ieu mah bebeja jelema kakula gelut ieu eleh itu belum ada apa-apanya saja Banten sial tak kebenaran nu diseretna dijago deui aduh nu kabeneran jasa eta atuh lamun Banten sieu mah nu diseretna atuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un wassalam selesai geus eta ku kabeneran nu gagah deui nu diseret watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten eta orang Banten kabeneran jasa masyaallah adu kekuatan lain hiji lain dua siji dua tilu nyana sorangan menang ada bebeja ka kula eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih gimana cik kula teh mamang eta bisa hebat kos gitu kan pernah kula cenah sekarang puasa ge lasa parantu sabaraha cakena tapi ku Allah geus dibere kitu mah timbul keyakinan anyar mukmin mah asal ngadu atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah cewek mah je neng ulah sieun neng satungtung nyawa aya di kandung badan kakak
Neng kokona ulah sieun kakak kalang dadana. Masya Allah Karim. Aduh, eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung. Cewek. Wah. Nah, ilah sieun sebenarnya mah kafir. Nanti urang teh aya 2 tokoh di Indonesia. 1 Habib Rizik. Geus teu aneh. 2 Habib Lutfi menenangkan umat. Sarua. Ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang. Nyaritakeun tentang Pilpres. Amati ku urang. Pilihan nanyanakeun apa Jokowi apa Prabowo. Nyana mah lain Jokowi Prabowo, ahli toriko, menenangkan umat. Disangka ka Jokowi boleh, disangka ka Prabowo hegae nyana mah masalah, menenangkan umat supaya tenang. Datang Habib Rizik, tidak mau tahu. Kita demo lagi. Takbir. Tinggal kula resep ya aing resepnya saya. Habib kabeh deui. Masya Allah, resep kula mah resep bae tah. Iya, resep deui itu resep. Naon sebabna? Atuh kabeh ge ngangkat agama jeung bangsa jeung Negara teh kumaha beda tipeuna doang. Di beda tipeuna doang. Tuh kan. Ulah disangka. Iya, lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU. Nyana datang ka TNI daratan kanyana. Pertemuan jeung TNI maluru. Nyana diundang ku Kapolda, nyana diundang ku Kapolres, nyana diundang ku Kapolri. Tuh, kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan. Ya kudu. Ngobrol. Jeung atuh segala anu kamari jadi panglima teh sakara. Gatot. Tuh ngobrol deui jeung tentara. Nyana mah sebab naon? Atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya anak ketua toriko sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah moal kumaha aing bae tah urusanana ngomong keur ka dieu nu penting tenang toriko ngaran menenangkan umat itu orang kan tenang udah datang Rizik resep ae urang gua. Berarti kan sarua. Tah, urang udah salah membaca. Geus urang tinggal urang ngadoakeun masyaallah. Mun eueuh nyarana, mun eueuh nu nyana, deuk kumaha coba ayeuna gar. Deuk kumaha NU pulutai pletoy. Eta urang ngandalkeun NU nya hayu waduh urang nu seneb, nyana nu manggung urang nu seneb. Atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh. Nah, nyana anu keur main urang nu seneb lah, tapi kan aya Habib Lutfi tenang. Ku Allah geus diciptakeun model kos kitu. Tinggal sing hade urang kahareupna. Nah, tinggal urang berbagi penilaian. Nah, kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia. Ieu kafir. Kafir mah neangan engke pemilu teh deuk ngungsi. Cieun nyana mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa. Sieun nya nama besi aya huru hara di Indonesia. Urang Indonesia deuk ka mana deui? Sanajan sieun ge deuk lompat ka mana? Ka Singapura boga duit ge teu bisa nya meuli tiket ka Singapura. Teu bisa lagi pendi dibere duit data kita ka Singapura meuli tiket tak. Coba deuleukeun di mana? Manya meuli tiket di Cimone. Kemerak sama tuh. Kula ya misalnya kula boga duit aju diajak ke Singapura aja jeung aja pendi aing mah teu jadi entah aing mah kajeun teh nyaho Singapura emang gua mau datang aing mah kajeun kumaha ge ngandalkeun nyana ka Singapura kamerak atuh teh nyaho aju geus asup ka bandarana ge leumpangna ka mana nomor sabaraha tek ceuli datang ka nyaho
mata kula lamun ka luar negeri ndeleukeun nu mana ya nu jaho nu mana jelok nuturkeun nu teh nyaho sebab naon engke geus ka ditu balik deui capek kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho atuh terus bae terus horenganan salah bener marah salah ban urang aki-aki teu marah urang capek ban adena bae eta kos kitu tah mantak ilmu teh ilmu pelba ieu nu mana nu dipake pelba ieu nu mana dipake kudu neuleuh di lingkungan leulah orang-orang kafir sieun ka mukmin sehingga manehanana neangan jangung si urang manggeus teu kudu kikituanan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman perjalananna tentrem segala rupanana tentrem ulah aya huru-harana naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Polisina mudah-mudahan dibere jujur jeung adil, TNI na